tahun 580 seorang sultan ngaranna sama aja Ayubi Salahuddin Al-Ayyubi. Ingat ke Salahuddin Al-Ayyubi waktu orang ke Mesir, aja pendi di Mesir pohar asa panghebatna bae meureunnya. Pan urang Mesir mah sebenarnya garagah garelis nyelenyana asa bebeneran di solearna teh asa bebeneran ngan peda buntutan doang. Aduh Gusti Allah. Nah Salahuddin Al-Ayyubi nyana ceramah di Mekah, ceramah di Madinah, nu diceramahkeun kebersatuan umat Islam lantaran Aqsa berubah tina masjid nu dibangun diperbaharui ku Sayyidina Umar menjadi gereja. Urang rebut kembali eta umat Islam Madinah, umat Islam Mekah, tamu-tamu munggah haji setuju kabeh. Tetapi kan kesulitan kumaha ye carana ngumpulkeun jelema sadunya. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyana nyieun sayembara saha anu bisa ngalunkeun siiran-siiran jeung pujian-pujian ka Kangjeng Nabi bakal dijadikan nomor 1 pemenang, nomor 1, nomor 2 bakal diberi hadiah. Wah, Yaman nyieun, Turki nyieun, Mesirna sorangan nyieun, Irak, Iran wabeh nyararieun naon kitu ngaranna siiran-siiran langsung ditilai tina sekian puluh nu menang adalah Ja'far Al-Barzanji. Eta teh anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat ya Nabi salam alaika. Ada sorana resep asal ngadenge galedeg. Salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anjeun Muhammad lir teu beda jeung panon poe caang anu luar biasa. Bahkan ngaluwihan ti panon poe mah ngan sakadarnya angan alam jagat raya. Subuh riem-riem jol panon poe ya Allah beungit Haji Pendi anu okos di solear kadeuleu beungit Haji Rusdi ge kadeuleu nu sakitu kasepna maksudna okos cepot. Haji Rosidi masyaallah Robi Sugara bey ngan eleh jangkung eleh mancung eleh gede sama ngaranna lain. Haji Masuri masyaallah lamun di deuleu kurang pohara jasa bobogohan beak mobil hiji. Batur mah jantiluk kayak boga bobogohan tiluk beak mobil hiji ya mau bobogohan pleng bae spion eueuh balik kadinya ditanya ku Haji Wati spion ka mana lah budak nabrak ya nabrak mah tiluk 2 ieu 2 kabeh. Ya Allah ya Rabbi menang saminggu sen eueuh cak Haji Wati aya sen ka mana sen ieu tabrak di bahe emang dipake ku sang budak ngaranna ge lah cek cenah teh sen eueuh. Masyaallah karim tilu eueuh setirna tilok anu kitu bobogohan jeung setir-setirna ka 4 kali leumpang suku cak Haji Wati ka mana mobil lah jual cek cenah teh
sejarah luar biasa eta. Masya Allah, ada bajingan jasa tuh. Padon poe nyorot ketingali, lu kasep ketingali, lu goreng ketingali, gelis ketingali, beke ketingali, gendut ketingali, kuabeh boro-boro manusia, munding hewan segala rupa ketingali, jarum potong ge ketingali. Kangjeng Nabi mah lain eta, nyorotna datang ka ayeuna nyorot ka kampung Cilongok. Masya Allah, Haji Patin kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kasep. Alah, si hasud mah. Haji Masuri kasorot ku Kangjeng Nabi, banyak ngayakeun muludan, encan dibubarkeun geus nyeun panitia deui. Resep jasa meureun jananya, aya leuwih namanan kitu ge meureun. Ya Allah ya Rabb, ieu kasorot. Di dieu coba di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Ieu di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi, berkatna dipanggul diiring kaditu. Ya Allah cek kula rame-rame naon kuda keur ngobrol bajeng pamajikan pisan rame-rame naon sih budak rame-rame barang di dulu gorenganan ieu lembur kuring pohara ieu berkatna parahu aya kula mah geus pakana saminggu ieu mah dek jualan belah pokona warung dibawa ka ditu warung. Ya Allah, kapondok ku jalanan. Mun aya jalan mandek. Ieu naon ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain sakadar eta sorotan Kangjeng Nabi mah. Tina bodoh jadi pinter, tina teu nyaho jadi nyaho. Masyaallah karim. Kita teu wau ka Allah jadi wau. Basyirau wa nazira. Sorotan Kangjeng Nabi nu paling indah bisa mindahkeun tina bodoh kana pinter nu paling indah sekali tina neraka ka surga. Dipindahkeun ku Kangjeng Nabi nu bakal jadi ahli neraka ku iman ka Kangjeng Nabi surga lain lalagaan. Pemindahan Kangjeng Nabi nu luar biasa. Ya Allah ya Rabb. Tentara Amerika nu kamari perang jeung Irak. Ratusan bahkan ribuan kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Mun kukula dicaritakeun wasilah di Amerika loba lu asup Islam kuari muludan besar-besaran ribuan manusia ieu sorotan sinar Kangjeng Nabi. Ieu karim pohara jasa lamun di Soviet Moskow ayeuna Islam anu luar biasa lobana maulidanana ribuan manusia. Lamun urang ningali tadi 212 alumni jutaan manusia sorotan sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabara juta manusia nu kamari leumpang nu tadi aya di Jakarta. Ya Allah ya Rabbi, lamun lain sinar Kangjeng Nabi nyorot mal bisa capek. Tah iyalah sinar Kangjeng Nabi mindahkeun tina bodoh kana pinter, tina bengko kana lempang nu paling indah tina neraka ka surga. Urang di dieu diuk hayang pindah urang teh embung cicing di neraka dipindahkeun ku Kangjeng Nabi melalui maulidan ieu urang ngageser teh urang Cilongok teh jadi ka surga. Urang Cilongok ulah ka amin ieu urang mana? Urang Cilongok pindah ke surga ulah kan aku ibu orang mana ulah dek amanat ke malaikat Ridwan yang satu jangan dulu pakai ada syarat-syarat. Cilongok mah tanpa syarat ada suka surga emang bapak kolot urang gitu surga. Tapi itu jelas dipindahkan melalui sinar Kangjeng Nabi. Ialah anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin. Mun dijelaskeun ku urang eta pohara anta iksiru wa goli. Aduh setengah satu cuaca geus teu bagus kebari lanjutna iksir ya carita iksir kebari urang malam mana ya Senin terus Selasa ngaji malam Rebo malam Kamis di mana. Nah kayak orang cerita iksir di Asem sebab dia ngeste mendukung hujan terus terus peting kayak orang nyeritakan iksir tegor kula bus pohong kayaknya tanggung gua tuh setengah satu. Aduh
sok jasa merenanan juri Cisoka datang merenya anta iksiru wa ghali. Masya Allah ayah hiji kayu ngaranna kayu iksir eta disarupakeun Kangjeng Nabi ka kayu iksir nu manta Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lain sambarangan kayu. Anta iksiru wa ghali, kayu iksir. Masa Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lamun lain kayu iksir boga keistimewaan. Deh Haji Pendi mah mamawa kayu teh paling ge kayu kaoka tiruan. Aya deui kayu teh nya nama menang di Pakulonan teh lain Pakulonan non garah di kulon teh ujung kulon paranti anti orai mantak. Alhamdulillah di pondok eueuh orai lantaran nyana boga antina sok ngagendam kadang-kadang nyana ngarupa orai. Pemajikan kagetin isi orai di dia barang dilenget-lenget ih jadi masalah laki mantap kulit dage kuari hampir kos orai kulit dah. Iksir ya Allah ya Rabb keistimewaan kayu iksir. Lamun urang dagang nyekelan kayu iksir dagang naon we untung bae. Lamun urang nyekel kayu iksir urang jadi pejabat kajenting sakolana SD hayang jadi presiden jadi iksir. Lamun urang banget jore pas aja pendek lagi banget perang. Nah kuari hayang kawet beak geus teh geulis geus teh beak teh geulis geus teh kan lamun urang nyebut ge mah itu geulis dawe geulis biasa-biasa bae itu tuh nah itu mah geulis rada luhur tuh itu tuh tiung koneng tuh euy itu mah geulis dak luhur teh itu tuh nu tiung beureum amau eta mah beak geus sama geulis. Tah lamun aya we geulis aju dia kawinkeun jeung Haji Pendi nu pangheulana berontak kula. Maksudna teu satuju. Masa beungeut jeung geulis. Nah, teu kudu dipelet lamun boga kayu iksir kadeulina Mang Haji teh kasep bae. Kadeulina ku sasaha bae ge kasep bae. Kulub. Lain kulub Mang Haji mah ya Allah kulum bego. Payah jasa ya otakna ya SDM ya Allah. Mang Haji ya walaupun nyekel kayu iksir. Misalnya Mang Haji ayeuna ka Jakarta babarengan jeung artis deuleu Mang Haji teh kabita bae. Kadeulna kasep bae. Mang Haji misalnya babarengan jeung Ratmi B29 kadeulna kasep bae. Mang Haji. Hah? Emang nyaho ka Ratmi? Mang nyaho. Atuh sabeca sorangan pan nya mah. Kasep teh kadeulna. Mang Haji misalnya ka Uzbekistan kamari kan garilis jasa di Uzbek. Bih, eta orang Uzbekistan Masya Allah tukang sapu na di Uzbekistan tukang sapu jeung artis Indonesia masih gelisan tukang sapu di Uzbek bener cak Patriana budak aing geus ka Amerika geus ka Jerman geus ka Inggris geus ka Prancis ka Mesir cak alal cak ka Maroko ieu lain ieu Uzbek nya keur carita teh di Uzbekistan ziarah ka Imam Bukhari. Waduh barang ka Uzbekistan cek nya pohara teh jelema tukang sapu na bae tukang sapu na eta teh leuwih geulis dibatan artis Indonesia. Ih karasep orang Uzbekistan pengen di Imam Bukhari kasep jasa. Nah iya cerita iksir ya iksir Mang Haji mun nyekelan ka iksir haju ka Uzbekistan awewe nu sakitu garilisna neuleuh Mang Haji teh kadeulina kasep begitu kuari teu boga iksir teu bawa iksir pan padahal mah kasep yang Haji sakieu mah kasep. Tapi ku batur di pajar jore we heran ku lagi kurang ge padahal sakieu baca kasepnya tapi asal dibedakeun ieu kasep teh ih jariji cek nya tah aya jariji asa ka. Nah ieu kurang iksir supaya aya iksiran di awak kurang baca sholawat jadikan awak kurang sebagai iksir cicing di mana bae kadeulna kasep cicing di mana bae kadeulna ganteng nah hiji jeung saha bae pang hebatna pang mencrangna bae
jadikan diri orang iksir. Mantap Kangjeng Nabi, anta iksiru wa goli anta misbahus suduri. Sabaraha cenah kiai maca shalawat ulah loba-loba sampai sapeting 4444 loba teh gimana bungkas sebenarnya lamun awewe maca shalawat 4444 sapeting sampai sapeting geus pokona mah lalaki mana teu kapincut bos mana nu teu kapincut pokona jelema neuleuh awewe eta sibrak geulis amat kabeh nyebutkeun geulis bae iksir ya Allah ya Rabb. Ieu urang lanjut ke lantaran situasina ya insyaallah malam Kamis jangan kalau masih pohonnya iksir urang tutup ku doa doakeun panitia mudah-mudahan diberi panjang umur diberi kekuatan diberi tabah nyana gitu kene panitia pembangunan masjid wakil nage mudah-mudahan diberi kuat nyana rada muriangan baik wari kadeun aja jadi besar harapan besar kahayang tenaga eueuh ieu wakil nah eta nya kitu kene urang nu halal hadir di dieu mudah-mudahan jadi iksir kabeh mudah-mudahan diampura dosa urang mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah ngadoa ka Gusti mudah-mudahan urang dipake kadeudeuh jeung kanyaah ku Kangjeng Nabi urang